Jarempling kamarana jelema teh. Duh. Siat di mananya Orang mentang ngopi ah. Bararanga pagawean teh. Ngiduninya seraya di dia panas poe. Yat. Wes Yat teh kemana nih? Nempos si Yat teh. Ngarit. Oh ngaritnya, palingan tuh eueuh. Nu ari mah teh korek ka kebon lain sih makalah kitu wae geuning. Geus ieu ge karek di kebon kok karek balik. Nah, makanya sebalik deui wae aneh. Kok bisa karek ini ka kebon teh? Ah nyata heueuh bararanga pagaweana otak balik deui we nya panas poe deui. Hai. Balik deui banyak. Ieu mah cai geus dibawa deui balik ka imah. Ah, kumaha itu aing barang gawe di kebon teh? Oh nyata biar ngadon dahar we hungkul balik deui da bararanga nyata pagaweana. Tapi benar da pegawaian yang berat akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Tapi benar maneh bisa anu. Atunya heueuh urang teh ya. Lain ngomong-ngomong siat ke mananya Ngarit cenah bieu teh. Sudah teh can init Untuk minta cai panas tadi namanya. Kayak ngopi itu cai panas di imah. Sudah diurang ge aya cai panas mah teh kudu kasih Iyat. Di mana aya kopina? Wah atuh dari kopi mah pan bieu teh meureun nek minta cai panas lain minta kopi. Oh pan jeung siat mah aya jeung kopi-kopina urang maksud minta cai panas ke siat mah. Sok dibere jeung kopina. Wah kopina mah. Oh atuh kitu mah sarua jeung waduh apan urang mah nanyakeun cai panas teh yang jeung kopina. Dari kitu mah lain minta cai panas ngomong we atuh nang minta ngopi meureun. Kagak itu aing ngarek ikhtiar heula ngan kopi ya. Can ngopi tisu Hek bae Pagaweana teh kitu we teh mah mentaan wae kopi cuk urang atuh gawe-gawe tuh. Tapi bogan duit mah nya si Banet teh. Tapi da kopi ge mentaan wae teh. Tapi urang cobaan. Net. Naon? Naon cuman. Kadi heula kedeung. Naon deui? Lain boga duit 100 mah. Minjem heula lah. Duit yang naon itu? Dan itu teh pan pagawean teh banganya eta. Urang teh yang ngulikeun ngan teu boga duit keur ngulianana. Sugan mah atuh boga 100 mah nginjem urang. 100. Aya duit mah 100 mah. Ngan ke digantian mah. Nya atuh digantian ke geus panen mah pepelakana kurang digantian duit mah. Kode tuh digantian aya duit mah 100 ngan omat ke lamun misalkan geus panen wayahna gantian. Da ieu pan urang duit panas sih mah lain duit tiis. Urang tua kasna geus eueuh ini mah secara boga duit tiis. Ieu mah duit panas. Ye. Heueuh lah kurang geus panen mah digantian duit mah. Tapi urang mah eta bingung keneh euy. Nya bingung naon deui eta ku urang geus dibere injem 100 duit. Masih keneh bingung maneh mah. Urang teh eta bingung ngulikeun ka sapan jelemana teh 1.000 di kararebon eueuh nu gaweana. Atuh maneh daek teh gawe di urang sapoeun paling oge. Duh aing kumaha euy. Nyaho atuh daripada pagawean kituhan teu mentaan kopi mending keneh gawe di urang puguh-puguh menang duit. Oh sih kitu teh mah. Hayu lah. Nek kira atuh di gaweana. Iraha atuh nya. Ayeuna wae gaweanana. Heuh hek bae nek ayeuna oge. Paculna geus puguh aya di saung. Heuh atuh arek ayeuna we Paculna aya di saungnya. Arek ayeuna we. Heuh hek bae nek ayeuna oge. Paculna aya di saung. Bayaran heula ayeuna urang mah sok mung dianyuk ka yang ayeuna heula bayaran ini. Atuh ieu kuliahna. Heuh atuh kurang aya di gawean. Ade pagaweana angeuskeun ulah kudu teu angeus. Heuh nya beres lah pokona make kurang dibereskeun. Alhamdulillah euy. Menang pagawean ya. Dibayar teh heula. Jongjon ieu mah. Pagawean geus dikulikeun ka si Barnet. Muliana geus nginjem ka si Barnet. Ieu mah eces pisan ieu mah tinggal sare anu mah. Balik mah cenah itu jelema teh maculna. Si Barnet mah mal bener ieu mah kudu ditempokeun heula ieu mah maculna ieu.
Mana paculeuna si Nunu teh nya euy. Pacuana mana deh? Oh itu nih. Ini tuh. Paculeuna mana nih si Nunu teh? Oh itu meureun tuh. Ah itu meureunnan ah. Dauh deui. Itu juga nama paculeuna. Ah, aya nomor saya oke ka dewek teh. Ngulikeun pagawean ya. Capek. Teu mau cai nginum di aing ah. Alhamdulillah beres oge lah. Masih mah hari balik. Sarunu bangga pagawean saeutik sakitu geuning teu pira ku aing digawean ge beres. Aduh, lungsi euy. Nah, manusia teh kedagna teh kakalah molor. Net hudang. Nah, itu mah kesare kumaha teh gawe teh. Nah, udah geus beres atuh pagawean ge urang mah tuh. Geus beres naon ieu teh? Teu geuning cenah eta tapak-tapakna acan. Ari bieu ngagawean mana atuh? Kan eta lain. Atuh eta mah kebon batur meureunna anu dipacul eta mah. Da teh nyaho sugan teh nu ieu aing mah. Maksud urang mah itu tuh anu di gunung paculeun teh. Nu di gunung. Itu. Heuh, itu. Wayahna we gawean deui itu anu di gunung. Mun teh yang nyaho geus da. Geus beres sugan teh eta nu eta. Nya sarua urang oge teu hayang nyaho da geus dibayar. Eta mah sabodo teuing. Aing pira aku kudu ngagawean deui ka ditu nya ka gunung. Teu hidang ieu mah. Kela. Ke aing ge asal lieur deui teh euy. Si Nunu teh tadi nginjem duit. Ajang mayar anu gawe. Anu gawena aing. Ai duitna ti aing. Ayeuna aing salah di ngagaweanana lain nu di gunung cenah kalah nu ieu. Wah aing ieu sarana mah rugi banar atuh euy. Baedan.